Dipikir-pikir si preman teh ganteng oke nya. Ih, tah nanti gemes teh. Dihanyakan kemari di judesan wae. Dar! Ih, si Iya budak abah neneangan ka itu ka dieu ngomong ka pasar diteang ka pasar eueuh ternyata aya di dieu kenaon maneh di dieu nyaker diuk atuh abah diuk di dinya lain tarati sasarina maneh suraseuri sorangan di dieu asa kuararaneh teh ya. Si abah mah budak suraseuri ulah budak jemudut komen Lain ulah abah mah tarati sasarina buah-buah maneh teh keur benang hate sia. Si abah mah kepo wae. Nih. Ya, lain masalah kepo-kepo, ari kolot mah geus nyaho, geus pangalaman. Budak suraseuri sorangan. Cik ngomong ka abah. Maneh bogoh ka saha? Engke teh lamun Eti ngomong ka abah. Bihung abahna setuju ieu mun teu. Sok kumaha? Yeuh, Ti, ari masalah setuju jeung henteu nama. Abah mah rek nuturkeun Eti we, peraku boga-boga budak hiji-hijina. Anu penting mah ayeuna masuk Eti teh bogoh ka saha. Lamun ngabohong Eti berarti Eti kadosa. Benernya, Eti dek jujur ka abah. Tapi abah tong ngambek ka Eti. Ya, Ti. Abah mah mualon mah ngambek-ngambek ka Eti mah. Pan Eti teh budak abah hiji-hijina anu paling dipikarnya ku abah asa pelaku teuing ayeuna Eti boga kabogoh beuti dicarekan ku abah. Moal anu penting mah abah mah jujur sok ayeuna ka saha bogoh teh. Iya, abah ka pemuda kampung ieu ngaranna teh Sodikin anu mana Eti? Da ngaran Sodikin teh loba di urang teh. Cek Sodikin anu mana? Eta geuningan abah anu jangkung. Anu aya tatoan. Si Sodikin eta anu pinuku tato. Anu disebut preman di kampung urang. Teu ridho abah mah. Menangkeun kabogoh kitu patut. Da hayang teuing ngali bebeungatan oge. Mingeus montong aya hubungan sia. Meni abah mah ongkohnya ka anak nanaon ka anak karek kieu oge abah mah geus amak-amakan ati mah kesel ka abah mah dasar budak nurus tunyung teu meunang dipikanya pek teh teuing abah mah bogoh ka saha ge kana saulah kasih Sodikin we atuh apa nyaho meureun si Sodikin teh preman di kampung urang. Duh kumaha ieu nasibna kieu ya. Dasar budak daripada mikiran teu pararugu mah mendingan ka sawah we indit Ini teh HP di sana. Assalamualaikum. Sarang saha ieu teh? Oh, Ceu Ijah. Aya naon, Ceu? Waduh. Si Briji leungitna hayam. Alah. Geus. Lain ke urang dibahas, urang ke
Geus kembali engke. Bener kelalieur lah. Sok engke gede. Astagfirullah, saha deui. Assalamualaikum. Mohon abdi Pak RW. Ieu sareng saha? Oh, Kang Junet. Aya naon, Kang? Waduh. Naha salempak akang bisa eueuh. Kumaha? Sebiji Kang salempakna. Aduh. Tadi aya hayam leungit, ayeuna salempak. Bae kala weh. Akangna nuju ieu ke naon? Lieur lah, loba pikiran. Ke deui we laporan mah. Heeh. Aduh. Kumaha ieu teh? La ilaha illallah. Saha deui beungeut. Halo. Nuhun, ieu sareng saha? Oh, Cek Eme. Aya naon deui, Cek? Laporan naon? Astagfirullahaladzim. Cangcut jeung kutang Ece eueuh. Atuh Cek, cik tanyakeun ka Caroge Ece. Sugan ku Caroge Ece dicana kumaha? Aslina Cek eta teh? Ari cangcutna warna naon jeung kutangna? Oh, cangcut warna pink. Kutang warna bareng. Yang kewece datang ka imah weh. Abi ke para rusing lah. Lieur. Kede. Sok. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ieu Yacip kumaha pagaweanana ieu teh? Warga loba ngalaporan, anu leungit hayam, anu leungit celana dalam. Ayeuna ditungtungan ku leungit cangcut warna pink jeung kutang warna beureum. Aduh. Geus ngalilirkeun kana deui wae ieu teh ye. Aduh. Ieu si Hancip kumaha pagaweanana ieu teh? Telepon si Hancip lah. Waduh, RW nelpon woi. Siapa RW? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cip, di mana? Kumaha ieu teh? Warga loba nu laporan. Sokena buru-buru ka dieu. Di mana Pak RW? Di daguan di dieu. Nyangke ku kurang diserlokeun. Omong atuh. Siap RW. Laksanakan. Nya, gancang, buru-buru ka dieu. Siap. Kemana? Iya di dia. Aduh. Sora RW euy. Atuh kaliwat. Ih. Siap RW. Ain siap Cip ka dieu. Siap RW. Aduh. Dita saha diuk Cip? Langsung. Punten Pak RW, asugan teh abdi tos di piwarang calik. Pan urang can ditah diuk Cip. Sok ada mah diuk we. Siap RW. Aya naon Pak RW manggil abdi? Cip, kumaha ngajaga keamanan teh? Beuki dieu teh asa beuki rengheng ceulit teh. Loba nu leungit hayam. Loba nu leungit salempak. Loba nu leungit cangcut jeung kutang mah. Kata mah ayeuna si Eti geuningan tara dikawal. Kumaha? Pak RW, sanes abdi nu ngajagana teraras. Ieu teh ulahna laleungit teh ulahna si Sodikin preman. Basa ayeuna nah atuh ku Pak RW bet dileupaskeun deui ku abdi geus beunang ku jeung si Dadang.
Pak RW dilepaskeun. Nya puguh atuh enak. Non. Ngabangsat deui. Preman tah Pak RW. Ah, Cip. Dewek masa terpercaya kan lamun eta bener-bener si Sodikin. Lantaran si Sodikin mah geus nyieun perjanjian di atas hitam putih. Maehna teh bakal tobat yang bakal sadar. Geus moal maling-maling deui, geus moal jadi preman-preman deui di kampung urang. Tapi Pak RW lah saumpama kitu, lamun lain ieu si Sodikin anu nyieun ulah di kampung urang Pak RW. Cik, saha atuh jadi baringung ieu abdi. Yeuh, urang mah teh hayang nyaho naon-naon pan ieu mah geus tugas maneh. Cik ana mana si Eti? Tah pami Eti alim teu dikawal mah sanes abdi nu alim Pak RW. Etina nu alimeun, kitu tah. Masalah nama Pak RW. Pak RW. Aya Neng gareuleus dengan aya naon Neng? Iya, Abi bade laporan Pak RW. Tuh, Cip, dengekeun tah geus aya laporan kayak deui wae. Nuhun. Neng, laporan naon? Iya, Abi ical sendal. Tuh, Cip, tah dengekeun leungit senal. Aduh, ari Neng ieu bae laporan naon? Abi ka icalan cangcut jaba, cangcut parawan warna pink. Tuh, Cip, dengekeun tah. Aduh, anu ieu si Neng ieu leungit cangcut. Nya, Jaba cangcut parawan warna pink di ongko. Da kumaha ieu? aduh. Moal si Sodikin deui teh. Tapi mah mungkin si Sodikin mau cangcut mah. Saha ieu? Nyantos we Neng gareulis nama alwih we heula keun masalah anu kaleungitan mah eta mah tanggung jawab Pak RW we keka payuna kumaha sareng pahancipnya. Mudah-mudahan ge ieu kengeng ieu bangsatna ieu. Mun atuh Pak dipayun Abi. Mangga. Tah Cip, pokona mah urang teu hayang nyaho silikidi saha anu sabenerna. Selidik Pak RW. Nya cicing we kumaha aing da aing RW mah malam hancip. Mohon Pak RW, mohon. Geus aya nama indit silikidi deui saha anu sabenerna. Selidiki meureun Pak RW ah. Kumaha aing we da aing RW na mah. Ih, si Neng mah sana dek bunuh diri, Neng. Teteh mah lain dek bunuh diri. Ari teh gawe, gadeg. Nanaonan. Ngaruaskeun batur. Teteh kararasan Neng. Si Abah. Ari Neng tos ti mararana, yeuh. Ayeuna teh usum culik hayang dicalulik. Eta tos ti Pak RW. Emang aya naon ka Pak RW, Neng? Eta tos laporan ti Pak RW, Abi ical sendal. Mun Abi ical cangcut, mangkandeng cangcut parawan teteh. Nah, meni asa sarua jeung teteh. Teteh kaleungitan cangcut 3, hutang 3, mangkandeng warna beureum. Mangkandeng cangcut parawan teteh anyar deui karek meser kamari ti pasar Minggu. Kira-kira sahanya nu geus ngarasakeun kampung urang. Nu nyokotan barang-barang warga termasuk teteh. Moal gitu si Kang Damat Sodikin mah. Piah da moal mungkin. Nya tuh teteh Abi ti payunnya. Heeh, hati-hatinya. Sahanya. Aduh, yang ngompol nih. Bisa sakit nih. Kecepet.
Ih, si Mang Hansip kunaon tadi cebengan. Iya, Neng Eti, iya kecepet. Aduh. Ngomong-ngomong, Mang Hansip, tadi lo banu laporan ka Eti. Tuh pas belah ditu, banu laporan cenah mah aya nu leungit cangcut, kaneng parawan cenah cangcut teh. Terus aya oge luka leungitan sendal. Tah Neng bieu ge panggih jeung Bapak Neng. Di kampung urang teh teu aman Neng, loba nu laleungit. Ieu mah gara-gara si Sodikin Neng. Mau mungkin si Adamat mah mau mungkin sok ka mana wae Kang Hansip mah. Tong makan suudon ih. Mau mungkin si Adamat mah Eti mah nyaho moal mau mungkin. Ih, ari si Neng Eti, kakak ngomongkeun si Damat, ngomongkeun si Sodikin abdi mah Neng Eti. Ari si Kang Hansip. Adamat teh kapanjanganna teh Sodikin. Jadi si Kang Sodikin teh ngaran asli nama Damat Sodikin. Nah, nepi kan nyaho jero-jeroanana si Sodikin, boa-boanya. Naon sih Kang Hansip? Juk gue gara neangan pan tadi dititah ku si Abah. Apa ruweuh pisan. Curiga euy ka si Neng Eti. Nepi ka nyaho jero-jeroanana si Sodikin, ngaranna nepi ka nyaho si Damat Sodikin. Aduh, kudu diselidiki aya aing ge. Man aing teh rada resep ka si Neng Eti teh euy. Ieu mah euy, kudu nyelidiki nu mau hayam, jeung Neng Eti aya nama tugas teh. Rada berat ye. Ayo ah.